Ya dunya gerak perbudak ku maneh eta manusia-manusia anu salilana sujud ka maneh nyatana kana dunya nu matak loba jelema anu diperbudak ku dunya jeung dulur nepi ka teu akur jeung baraya loba nu parasea loba nu papisah alatan rezeki sieun kabeakeun hakaneun alatan hirup diperbudak ku dunya tah bunuh ku aka eta hirup ulah nepi ka diperbudak teh aya kan can-can teh tak aya keterangan hiji deui ya dunya geura sujud maneh dunya ka manusia-manusia anu salilana bakti ka kami kitu dawuhan pangeran. Jadi anu bakal urang dunya bakal sujud teh ka urang di mana urang geus bakti ka pangeran.